Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun kasadayana, mugia urang sadayana aya dina panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari-milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanja carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 16. Mangga kasadayana caraketan. Kakocapkeun si Chandra anu ayeuna geus kaluar cenah ti imahna Gan Surya teh. Dicarioskeun si Chandra hiji pamuda kira-kira umur 20 tahunan. Hiji pamuda anu geus dibere amanah ilmu anu luhur. Ilmu lain wungkul kana ilmu kadohiran, tapi oge ilmu kabatinan. Manehanana geus bisa nempo cenah ieu imahna Gan Surya teh geus dikungkung ku hawa hideung, hawa siluman anu karep cenah keur ngadodoho arek nyokot ka Gan Surya. Satuluyna si Gantar kunyam-kunyam babacaan cenah, satuluyna teu lila ti dinya ngaluarkeun kana hiji pakarang mangrupakeun hiji pakarang kujang anu dina boga rupa kaayaan hideung meles eta kujang teh. Satuluyna eta kujang teh dilagar cenah dibuka tina sarangkana seret. Satuluyna ieu kujang teh dicekel tuluy dideketkeun kana dadana si Chandra. Sanggeus kitu si Chandra ngucapkeun kana kalimah thayyibah, maca syahadat tur maca bismillah, malahan mah nada cenah kanu maha kawasa supaya manehanana bisa nangtayungan Gan Surya jeung bisa nyingkahkeun tina ieu sagala rupa perkara makhluk-makhluk anu karep arek ngadolim, arek nyieun kagorengan ka Gan Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kitu cenah di antarana kekecapanana si Chandra teh. Sanggeus kitu mah can cenah manehna teh langsung diu sila ipis bari tetep nyekelan kana eta pusaka kujang teh, pakarang kujang. Bari telat-telat manehanana teh babacaan ngalapadkeun kalimah-kalimah thayyibah nanada kanu maha kawasa kalawan zikir jeung ngadoa supaya manehanana bisa ngajagaan perkara-perkara makhluk goreng anu karep arek ngadoliman ka Gan Surya. Dina keur kaayaan kitu sanajan ku jalma-jalma anu sajen mah cenah robahna alam bedana henteu karasa, tapi ku si Chandra mah karasa beda sabab dina dedengna si Chandra mah manehna teh geus aya kaayaan pindah alam sanajan awakna masih keneh diuk di hareupeun imah Gan Surya. Raga lemesna mah geus pindah ka alam siluman. Sanggeus kitu si Chandra mukakeun kana panonna kaayaan alam geus robah, sanajan poek mah masih keneh poek, tapi katempo sagala rupana ku si Chandra jika cara saperti caang bulan we, sanajan bulan waktu harita teu kaayaan keur moncorong, keur datang, keur nyahayaan. Ieu tetempoan teh ngan ukur bisa dirasakeun, kur bisa ditempo ku si Chandra wungkul. Tidinya di belah juru belah kulon cenah
jelek katingali aya hiji makhluk jangkung badag anu hidung lostrong malahan mah dedegangan ge aya cenah saluhureun suhunan imah mah. Dina kaayaan miraga sukma ngaraga lemas si Jantra ninggalkeun ke naraga badagna tuluy lempang nyamperkeun ka eta makhluk satuluyna si Jantra nyarita. Hei makhluk, rek naon anjeun ka dieu? Tempat ilaing lain di dieu. Jeung ulah rek ngaganggu kumaha ngaganggu ka manusia. Ceuk si Jantra hauk we nyarekan ka eta makhluk hideung teh. Makhluk anu hideung teh manehanana samemehnana mah teu sadar aya wujud manusia anu bisa nempueun kana kaayaan wujud manehanana satuluyna eta makhluk teh kiler cenah ngagilir ngalieu kana raga badagna si Jantra. Kana raga lemesna si Jantra satuluyna eta makhluk teh nyarita. Sakanjun aya manusia bisa ka alam kaula jeung arek naon anjeun make ngalarang-larang naon anu arek dilampahkeun ku kaula. Hei makhluk, lamun anjeun hayang nyaho ngalarang kaula ieu si Jantra. Ceuk si Jantra ngajawab kana omong-omonganna eta makhluk hideung nu jangkung badag teh. Bari manehna teh ngasongkeun kana pakarang kujangna teh ditojokeun ka eta makhluk hideung. Tidinya eta makhluk hideung teh langsung nyarita. Tos sangka jalema ieu aya di dieu. Aduh ampun manusia, ampun. Ceuk eta makhluk anu satuluyna mah pelesat cenah. Eta makhluk teh langsung ngajauhan ka si Jantra. Sanggeus kitu mah sora angin hawa siluman anu aya di sabenerning eta tempat anu ngan ukur kadenge jeung karasakeun ku si Jantra teh laun-laun cenah ngaleungit ngajauhan ti eta tempat. Sanggeus kitu mah si Jantra balik deui we cenah. Miraga sukma deui asup kana raga badagna. Kajet cenah si Jantra teh anu aya diuk di hareupeun imahna Gansurya teh rada karajat satuluyna manehanana ngusap beungeut bari ngucapkeun kalimat thayyibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Geuningan bener aya makhluk siluman jingana mah rek ngadodoh Gansurya. Kitu cenah ceuk si Jantra teh ngagerendang lalaunan. Sanggeus kitu mah manehanana teh hanyat satuluyna asup deui ka jero imahna Gansurya. Si Jantra satuluyna asup deui we ka imahna Gansurya. Rada lalaunan dina mukakeun pantona oge jika embung ngageureuwahkeun ngabarubahkeun ka jalma anu masih keneh harusu we macakeun ayat-ayat Al-Qur'an kalimah-kalimah thayyibah ngariung we di deket Gansurya anu masih keneh ngarasakeun kasakit masih keneh can eling malahan mah katingali jogoh-jogoh deui batuk katingali rupana anu pias jeung kadenge we jogoh-jogoh deui we batuk malahan mah tika utah sagala rupa ngan ayeuna mah geus teu kalawan ngutah-ngutahkeun getih deui. Palebe anu tadi mah husu we cenah keur baca Al-Qur'an kadenge kumanehanna teh aya nu ngaguluprak mukakeun panto malahan mah ampir cenah jalma nu ampil kabeh jalma nu aya di dinya ebat galieu heula kana arahna kaayaan si Jantra anu keur nutupkeun panto. Satuluyna palebe nyarita, sok sadayana mah teraskeun ngaosna ulah meleng ulah wakaeureun ngan bapa mah hayang nanya heula ka Jantra sok nya sing harusu.
Cek palebe satuluyna mah cung cenah maena teh nangtung. Satuluyna mah ngadegetan ka si Chandra. Tuluy mere isarah. Ditah diuk ka si Chandra di tepas hareup anu sadia di dinya kursi. Ari Gan Surya mah di patengahan nu keur didiung teh ku jalma-jalma anu aya di dinya mangmaracakeun kana ayat suci Al-Qur'an. Palebe satuluyna nyarita, kumaha jang Chandra, aya tetempoan, aya anu aneh. Salaresna mah aya, tapi teu kada dicarioskeun. Palebe aya nama urang tare ulah waka dicarioskeun kitu maksud teh. Jeung ulah nemasa teh mungkin we urang carioskeun aya nama urang landungan heula Gan Suryana, sabab lain ungkur perkara anu aneh, tapi aya oge perkara anu masih keneh nyandik atawa cicing dina awakna Gan Surya. Oh, aya naon eta teh? Kitu urang tinggali buktina sapertos kumaha. Ceuk si Chandra bari manehna teh cung deui hanyat malahan mah dituturkeun oge ku palebe satuluyna mah si Chandra jeung palebe ngadeukeutan Gan Surya. Si Chandra nitah kanu sejen tong akaeureun tina palebah ngajina, sedengkeun manehanana jeung palebe nyangkeh ka Gan Surya. Si Chandra satuluna jajampean cenah. Nampaleungeunna teh ditibankeun diusapkeun tapi teu diantelkeun kana timimiti sirahna awakna Gan Surya tuluy dipapai kana raraina, kana dadana, kana beuteungna tina palebah beuteung rada lila. Ieu si Chandra teh nyicingkeun kana leungeunna bari tetep kunyam babacaan satuluyna mah diwalatrakeun tika kana sukuna. Sageus kitu mah si Chandra teh niup cenah ka Gan Surya teh. Teu lila ti dinya cegoh deui batuk cenah Gan Surya teh. Nu satuluna kolokok ngutahkeun deui kana getih tika lalamaran tampolong baskom anu asalna geus satengah pinuh ku kokotor teh katambahan deui hampir tika rek beak. Sageus kitu mah golokok deui ayeuna mah jiga cai. Anu pangakhirna mah kaluar hiji cairan naonnya perkara anu juga kopi hideung cenah. Sageus kitu mah Gan Surya tidinya teu ngutahkeun deui malahan mah kadenge nyarita, aduh hayang minum. Ceuk Gan Surya tidinya palebe langsung merikat nodorkeun kana cai dideukeutkeun ke ka Gan Surya. Gan Surya teka ngalakik cenah nginum tika beak cenah cai anu aya dina gelas ge. Tidinya mah dayagdag cenah Gan Surya teh ngadayagdag. Napasna rek hapranjug jiga anu bangun capek, tapi katingali ayeuna mah raraina henteu bias kos saperti ti heula. Palebe satuluyna nyarita, kumaha Jang Chandra, ayeuna geus aya sakinten ieu kira-kira Gan Surya teh? Ceuk palebe tidinya si Chandra nyarita, katingali nama baguna aya sakinten pa lebih mudah-mudahan atuh henteu kaserang deui sareng majengka saya deui. Ceuk si Chandra nu satuluyna mah teh ngicikeun deui cenah kana cai tuluy dideukeutkeun ka Gan Surya. Nu satuluyna manehanana nyarita, upami hoyongeun deui kana ngaleueut pasihan wae ieu cai sareng deui tos we alhamdulillah rengsekeun heula we ngaosna. Nanging ari kana eling mah ulah petot-petot sing seueur zikir, sing seueur ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang nu aya di dieu pada umumna khususna mah ka anu nuju ka serang panyawat nyaeta Gan Surya ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu cenah ceuk si Chandra teh. Satuluyna mah sarerea sanajan nungtut saurang kumaha hancana kumaha pernahna
ngeureunkeun kana bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an disimpen deui cenah dina tempatna, tapi nu sajana mah aya anu masih keneh diuk. Najan bari heran, acan loba omong nuluikeun kana babacaanana. Kadenge Kang Obon nyarita, Chandra, eta teh aya naon? Sabab bener ieu moal aya naon kagan Surya ieu. Ceuk Kang Obon teh satuluyna si Chandra nyarita. Mudah-mudahan teh eta naon Kang. Margi anu katingali ku abdi mah doa urang insyaallah diijabah ku Nu Maha Kawasa ku Allah Subhanahu wa taala. Nanging sanaos seperti kitu ayana urang kemitan wae ieu kan Surya teh dugi ka enjing ulah ditinggalkeun sare-sarea. Upami aya nu bade sare oge kajengan aplusan kajen giliran ulah tika ditinggalkeun sare sadayana. Sanggeus kitu mah sapuh cenah sarea teh badami kumaha tata carana. Ieu kan Surya teh ulah tika ditinggalkeun sare kabeh. Mang Barnas jeung Kang Obon anu jadi pupuhuna dina eta sawala yen ta cenah karep arek kemit heula ka Gan Surya sapenting eta mah. Malahan mah sababaraha urang jalma mah jelang heula balik heula bebeja kanu di imah yen cenah arek mantuan kemit Gan Surya anu euker kaserang panyakit ditibanan ku panyawat. Sapenting eta di imahna Gan Surya jika aya anu keur hajatan cenah rame aya cenah kana genep atawa 7 urang na jalma anu ngilu kemit di tempat eta. Ari palebe katut PRT mah marulang cenah ka bumina masing-masing sabab geus kolot cenah bisi ngarimeukeun kanu aya di imah. Sesa Kang Obon, Kang Barnas warga nu sejen ditema ku si Chandra. Berkah tika kaayaan isuk tika wanci subuh teu aya nanaon deui. Saturuyna mah geus ngalaksanakeun salat subuh mah jalma-jalma kadang warga tatangana Gan Surya bentawi di mundut rek baralik sabab tugas maranehanana. Sejak kebintan Gan Surya sapenting eta geus laksana tur teu aya hahalang. Malahan mah jamiji cenah bisi diperlukeun mah penting satuluyna oge bisi diperlukeun mah sejak arek kemit deui nungguan deui anu garing di imahna Gan Surya. Gan Surya sanggeus teu ditarekahan ku si Chandra. Kira-kira cenah tengah penting oge geus bisa ditanya ngan teu pati loba nyarita sabab awakna masih keneh karasa leuleus tur asanya dari cenah satulang santing. Malahan mah sapenting eta mah sare we tapi sakumaha ilaharuna we jalma anu keur gering teu matak ngahariwangkeun sabab meureun rek maju ka cager. Kira-kira wanci handeup moyan Gan Surya geus kersa deui calik. Malahan mah geus taeun cenah istrina Gan Surya mah ka Kang Obon ulah wakamuka we cenah di pasar mah bisi aya itu ieu wae. Bisi aya itu ieu mah Kang Obon diamanahan jang ngawakilkeun heula Gan Surya supaya nutup pelanggan mah ditangkes heula ku Kang Obon. Kira-kira wanci rumangsang Kang Obon geus balik deui cenah. Aya toko mah dibuka sabab karunya cenah loba pelanggan tapi ditungguan we cenah ku pagawena nu sejen. Kang Obon mah jelangan heula bari sabab manehana teh hayang nyaho cenah naon anu geus kajadian rek ditanyakeun langsung ka si Chandra. Si Chandra anu harita teh keur dibaturan ku si Barnas keur diuk we ngawangkung di hareup tepas imahna Gan Surya. Hari Gan Surya mah pasti keneh istirahat we cenah di jero kamarna. Kang Obon satuluyna nyarita, Chandra, keur peuting teh aya naon eta teh?
asaku raruas teuing jeung deui asaku ketir teuing tika ieu kan Surya ngutah-ngutahkeun geuting saperti kitu aya naon eta teh Chandra. Salerosna mah aya perkara anu moal kaharti ku akal, moal kahontal ku kanyataan. Yen kan Surya teh sebenarnya mah aya nu ngawisaya. Kahiji aya nu ngagunakeun racun telu anu ditambah anu temahna ieu kan Surya teh arek dikirimkeun ka alam anu sejen. Tapi kuring wani nyarita saperti kieu teh Kakang Obon we jeung Kang Barnas anu nyatangtu teu samamehna oge jeung kuring geus teu bireg deui geus terang itu ieuna. Malahan mah tangtu kan Surya oge pasti bakal dicaritakeun jeung bakal ngarti sabab kan Surya oge kantos kapan jeung urang ngalaman kana perkara-perkara anu sapertos kieu teh. Lah Seloman ceuk Kang Barnas. Si Luman geus arek nyerang deui ka alam manusia Chandra kitu. Ari itu ieu mah kuring teu terangkan. Tapi nya urang ieu we urang taluntik. Sabab lamun diantep bisi pasti bakal ngarembet ka male, bakal sumarambah, bakal ngarugikeun pada raya ieu teh. Aduh dia maksud kumaha? Kuring teh hayang naros ka Gan Surya, tapi Gan Suryana masih teh acan jangjang bener. Kian we upami atos Gan Surya jangjang deui ke urang banda deui. Waktosna parantos cekap kanggo episode 2 ayeuna. Kumaha lajengan cariosna manganya diteraskeun wae dina episode salajengna. Wilujeng patepang deui.